Woi, Ham, dia ke kamar ngolo aing bae. Emang kunaon lamun aing ngolo dia? Atulah kitu kana kolot mah. Oh, dia kolotnya. Kapan terkeriput jing? Ih, dia ngelunjak, letik-letik. Ih, dia gede-gede. Ai, dia ngajak perang dunia. Jangan pakai nafsu kolot, kudu isin kana beungeut. Emang beungeut aing kunaon? Tuh, kaca dolo ai diburi. Astagfirullah. Aing diolo di bae ku budak leutik. Hayang lonjok aing. Oh no. Dia kernaon Han di dia. Aing keur hulang. Oh, keur pulang-pulung. Emang mulung naon? Hulang. Aing hayang mulung rongsokan mah. Kumaha dia belah? Nya orang duaan bae. Ih, dia pugu aing keur hulang. Nya pugun mah aing ge teu boga rokok. Heubel-heubel aing ngobrol jeung dia. Gelo ieu. Oh, dia olo saha dia. Dia kudu nyambungkan di olo ieu. Ih, bagus dan si manto mah. Geus lah hayu urang ka itu. Ayo. Han, dek mana dia gagah amat. Nek ngariung. Dek naon ngariung? Nek nyangan rangda. Eta sia nangan rangda cenah. Lagian kepo bae jing. Teu kepo mah aing moal nyaho dia sakmat. Nya Kang, nek ngariung keur rupa Jeung saha dia ngariungna? Biasa jeung si Indan. Oh, nya ari kitu mah. Emang ka mana si Endana? Balik heula. Oh, Han dia ditanyakeun Kusaha? ku malaikat Ijrail. Eta dia Kang, nu bener bae aing ari ditanyakeun malaikat Ijrail mah. Teu nyaho aing ge, soalna aing ditelepon ku malaikat Ijrail. Ih, sebenarnya aing ditanyakeun ku Bikang. Harina ku malaikat Ijrail. Emang hayang tah ditanya ku Bikang. Model urang mah moal payu. Nek naon Han ngariung bawa paku ieu. Ulahan bareurat. Henteu payu endang neng paku. Oh nya datang-datang ngomong bae. Oke nya aing dek balik heula. Ai sorangan ka mana? Balik heula. Hamdan ke mana? Kamu nanya, bertanya-tanya. Ih, bating torek. Zaman kuari mah ditanya nak kararitu. Senggol dong. Haram jadah doang dia. Anak sahabat dia. Ngomong-ngomong ngariung geus anggeus meureun. Naon? Ngariung geus anggeus meureun. Dia ngomongkeun aing tah. Nek naon aing ngomongkeun dia, ada perasaan. Geus hayu urang ngariung ka ditu. Hayu geus kumaha dia bae?